I walk away from home. Your residing words reach across my heart. Scroll low and face it all. We speak with iron tongues and temper the heart for me. Our love bore the wind to sea. If I was you, then I'd take it all back. Our love bore the wind to sea. Our love bore the wind to sea. If I could do, then I'd take it all back. Our love bore the wind to sea. This is us colliding. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya wali Allah. Ilahi anta mansuri wa ridaka matlubi. A'tini a'tina mahabbataka wa marifatak ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ihwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'i ila amrin wal musallifin wal muhlisin wal jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayihina wa masyayiha wa masyayihina wa liman tamanaha bi sababihi syai'un lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإنسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الفاتحة Allahumma htib lana bil iman wahtib lana bil islam wahtib lana bil khair wahtib lana bis sa'adah wahtib lana bi husnil khatimah Allahumma bihaqqil fatihah wasiril fatihah ya farijal hamid wa ya kasifal ghami ya man li ibadihi yakfiru wa yarham ya dafi'al balai ya Allah ya dafi'al balai ya rahman ya dafi'al balai ya rahim Allahumma alif bainahuma ilham wa tin wa kama alaka adama wa hawa wa alif bainahuma wa kama alaka Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma wa kama alaka Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma wa kama alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul al-Kubra wa alif bainahuma wa kama alaka Ali wa sayyidah Fatimah al-Zahra Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah wal barakah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sakitu anu kapihatur kalayan ditutup hiji pantun setiap bait pantun jawab catatnya siap Bu? Siap. Tupai kelapa di atas batu bersama kumbang menghisap madu sampai jumpa di lain waktu dengan Kang Jajang yang sangat lucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih dia kak, upami ditedep, ditinggal, dicaroge, kedah, di kabungahan. Anu anak, wa in amartaha atau atta. Gimana lamun diparentah kudu jadi salaki, sepanjang parentah salaki, dengan rempak papakun ajaran agama Islam, wajib taat jeung patuh. Anu jadi parentahan salah. Katiluna, wa in gibta hafidotka binafsika wa malika narika caroge nuju teu aya di bumi tugas hidup ngajaga kehormatan diri hidup jeung ngajaga harta-harta nujakeun caroge eta tilu tes ini ya lamun di mana urang hoyong lebat sebagai
khairun nisa sebaik-baiknya perempuan. Kahiji di mana ditetep ku salaki kudu pikabu ngaheun. Kaduana di mana diparentah ku salaki wajib taat. Katiluna di mana salaki eueuh mah urang kudu bisa ngajaga kahormatan jeung kudu bisa ngajaga harta-hartaan. Bagi tadi aya pesan dari protokol, tidak usah panjang-panjang sebab beliau semalam katanya begadang. Jadi saudara teh tos meletet sim kurima teu begadangnya. Dicekapeun sakitu tahu siapa punya. Hasil sim kurima PG rek panjang, rek pondok, da ari amplopna tukang Krisno tos dirapat. Insyaallah bapak tuker jeung simer. Panas sekali. Hadirin rahimakumullah, kamu pangjajak dina acara tasyakur binikmah walimatul nikah cumangga urang sakerengan ngaoskeun kalimah-kalimah thayyibah. Nyuhunkeun dipangaoskeun surah Ar-Rahman. Sok bukaheun Ar-Rahman. Nyuhunkeun dipangaoskeun surah Ar-Rahman. Oke, tadi orang tos ngaoskeun surat Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Nikmat mana orang bade dustakeun. Sadaya kehidupan orang di dunia itu namanya Rahman. Rahim nama teu acan ge di akhirat. Gitu ya. Rahmana orangnya tos parantos seueur. Nah gitu. Tapi orang masih keneh lalai gitu ya. Para bapak, para ibu saudara, alhamdulillah sabadana orang ngaos orang lanjutkeun kana siraman. Siraman ieu teh aya tina Islam tapi ieu mah budaya gitu kan. Pangan kanyaah terakhir sabada acana anak-anak orang ditikahkeun dan kemah terus robah tanggung jawabna. Teh Cindy kemah tanggung jawabna ke mulai enjing sabada ijab kabul itu terus tanggung jawabna Kang Ilham gitu kan. Nah itu para wargi saudara, insyaallah anu baris mimpin acara siraman dia di lingkung seni Mitra Sarana Mitra Sarasa Alisa Wedding Organizer gitu. Mangga pangarsa ibu anu baris mimpin dia acara. Saya ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terasa baredah ya. Benten sakedik mah deku margi benten nu nyanakeun benten tempat tapi sadayana ge sami tujuan nama kadinya kanggo jejar kanggo kahirupan nama tadi atos dugikeun ku Pak Ustad oge sareng nu sanesna ku Bapak MC di dieu sim kuring liah beda nyanakeun acara siraman atawa nu sareng ngaras naon anu disebat ngarasnya eta calon panganten neudah hapunten oge pidoana tinu janten sepuhna oge ti urang-urang sadayana mugia anjeunna dina bade mayunan akad nikahna sing dipaparing kelancaran sagala rupina oge saatosna diakadan sing kajantenkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Dinten Senin dugi ka dinten Ahad sadaya dinten sae ibu teh aya anu awonnya mungku maha urang geus yan dina dinten eta kahirupan urang anu tiasa bermanfaat oge barokah kanggo urang sadayana. Teu dikieu ke ibunya kapungkur merjantenkeun barang anu disuhun ku urang ti kumari kapungkur mah ibu dianggo sinjang kemana-mana teh nganggo sinjang dianggo pangais tapi da ene mah tos teu zamannya ibu-ibu sadayana. Lainnya cakeun kanyaah kahindap berat gelis mama sareng bapak tapi dalah di kumaha hidup pas dari panutan nu bakal tanggal mamar dunia nu akhirat berat mama jeung bapak kabarnya rangkah hidup kudoa sangkan kita dipaparing kelancaran estu dina rumah tangga sing ngajarkeun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah.
Tunan rumah tangga mangga gerak kupingkeun naon pamunut tinu janten putra kanyah ibu. Maafin teteh, belum bisa bahagiain papa mama. Besok teteh nikah sama laki-laki pilihan teteh. Teteh minta restu papa sama mama. Kakuping penten ku ibu Ramana pamunut tuang putra not dihapunten ngahapunten teh sanes ku lebaran wae geuning oge pidoana tuang putra bae mayunan rumah tangga da pidoana mangga gerawalan bapak ibu mangga gerawalan. Iya. Kami sebagai orang tua belum bisa membahagiakan Bapak hanya itu. Tapi mana kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu. Dan jagalah nanti ketika menjadi suami, udah dari suami, harus jadilah istri yang sholat. Teteh dihapunten ku mama. Ayeuna teteh bade rumah tangga. Mama ngajurung teh. Alhamdulillah gelis pangampira tinu jadi indung tinu jadi bapak teu kudu dipentak salawasna indung bapak ngahampura salawasna indung jeung bapak ngadoakeun jadi anak mugia hidup tingali sing tiasa nyontokeun katurunan urang tiasa niru tinu jenengan sepuh omat hidup lemek sor amanah tinu jangan sepuh ulah ninggalkeun anu 5 waktu. Omat hidup geningan munjung mah lain ka gunung muja lain ka sagara nu puguh mah ka inung bapa inung nu tos ngakandung hidup bapa anu ngaping ngajari ngalengkahkeun sampeana milari kipayah kaum nyenangkeun ngahirupan hidup mangga ayeuna ngagerak caklan ieu. Sangkan kita tiasa nusra kayu singkah honda cita-cita lupa ridho gelis beberang peseting milari kepala bila kuwi lali untuk sepuh mengisi pelikat tempat ini
Kesalahan dosa-dosa. Silakan Bapak ke sebelah sini juga mohon doanya. Silakan yang Cindy juga doa restunya dari eyang pihak bapak ya.
Salamun ala man atadal maqam biqalbi salimi wajidi ihtiram Fatuba liman bil kitabil karim ta'alamatullah hayati dawam sadayana ibu sholawatan ibu dari atas ke bawah, naik ke atas tangannya, atas ke bawah. Ahmad wa hasil bihi lil maram salamun ala man atana maqam biqalbi salimi wajidi ihtiram fatuba liman bil kitabil karim sampai ke naik tangannya agak ke atas. hayati dawam Sun keningnya. Alhamdulillah. Dilanjutkan nenek dari ibu Popon. Ibu Popon. Allah Cek hapunten kasadayana anu sanes nama mung sagayung moe hawatosnya bilih kabulusan mana enjing bade di akadanana imah saiti mangga ibu kaluhur ibu eyang kapali dieu sagayung tiluhur ka handap nek tanganna di luhur keras kieu pamit biqalbi salimi wajidi ihtiram wa amma lamanahu haysu tada wa ya'malu ma katabaqul ibu cucu siap-siap ila mautihi layajan ila qabrihi hajahal eyang sun keningna calon panganna di sun keningna eyang pandakannya akadedetin jantan eyang alhamdulillah saking punya aku dedehna jantan eyangnya dua hasil dipunya dilanjutkan kanggo ibu Pucun salamun ala man atadzal maqam biqalbi salimi wajib
Okti mengasih wa amma lamanahu haitsu tada wa yama atas saya mangga disiapkeun Ibu Aan ihtimam kadzaan ila mautihi la yajan ila mengadilajengkeun ka Ibu Aan Muhammad wa hasil bihi siapkeun Ibu Siti Aisyah salamun ala man atadha maqam biqalbi salimi wajibih niram wa fil hasri yud'a bighayri وفيها رضا alhamdulillahnya sadayana ieu teh alhasil dekorasi riasi Alisa Wedding perwakilan tadi Neng Alisa tuhnya beli anom kene ieu aduh Gusti alhamdulillah Ibu tak cariren ieu teh nya tak cariren di atas boboran keras ieu alhamdulillah mugi dipakai kalantaran salah galurupinanya Neng Alisa mugi sing sehat hatur nuhun perwakilan ti ibu-ibu pangaosan mangga bade diwakilan ku saha Ibu Fatuba Ibu Ai Bejo Ibu Ai Bejo lu mana bentar doaannya dihaturan Ibu Mimin wa fi kulli yaumi tanabi dawam Allahumma salli wa sallim saking kusutnya aku dedeun calon sadaya hoyong nyiraman mangga Neng Santi wow antos Neng Santin sareng caroge antos istrinya dulu terus suaminya ya ikut nyiramin وفي الهرس
Salamun ala man ata dzal maqam biqalbi salimi wajidi Ini ngapain Pak? Foto lah. Allahumma sholli wa sallim ala sirbihi maram salamun ala man atada maqam Kali ini Pak. biqalbi salim wa Alhamdulillah upama sadayana acara ngaras sareng siraman parantos lengse hapunten nawakup disingkuri kalepatan kakiranganana urang sadayana ngawaskeun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.